bisa rek wawancara. Hampuranya bisa nunggu dari masuk ngareslok duit terus pada nyaho di dia mah teteh pangtenarna teteh sih teteh mah pangbehan nasa kampung ieu teteh boga budak ngaranna Lilis ka dieu. Nabi abi Lilis hapunten nanya mama abi singkeut. Tak ieu Lilis panggelisna sakampung ieu. Nepangkeun nami abi kokom dipake enjing ngagaduhan panyawat rorombeheun. Alhamdulillah saparantosna berobat ka klinik tong sekong. Ambu sanes kitu eta mah anu sok aya iklan di radio. Alah hapuntenna atuh ambu teh keseringan ngupingkeun radio. Nami abi kokom. Abi mah jalmina teh kieu we sederhana. Alhamdulillah gaduh rorongkokan wieuh oge. Kuring Adnan, kuring salaki kokom. Suhe. Iya putra abi namina Suhe si Kasep sanak semesta. Ece nanti Ece boga budak tilu hiji Dita kedua Dati ketilu Duta. Kang dia kenal nih kuring salakina Marti. Iya budak kuring. Kuring Dati, kuring budakna kahiji si bapa si mama. Apa? Iya budak kuring nu kedua ngaranna Dita. Iya budak kuring nu katilu Duta. Pagawean kuring mah kieu we. Tapi da kuring mah lamun boga budak tilu ge asa bahagia. Wah. Kuring tukang kiridit di kampung ieu. Assalamualaikum, abi sareng ustadzah. Abi biasa ngaulang urang kali ngaos sareng sok mimpi di mimpi pangaosan. Kuring RT di kampung ieu. Warga geus jadi tanggung jawab kuring. Kuring duda teu boga pamajikan. Komo deui anak. Pamajikan kuring di Saudi teu balik deui. Nyeri hate. Kahaya